Teuing sabaraha hiji. Ujug-ujug bleg. Hareupeun Sudinta aya nu jiga dreum. Hideung lestreng, buluna jabrig saudug-udug. Disidik-sidik teh horeng bitis. Teuing lebah mana ping-pingna jeung dampal sukuna. Sorana ngageleger handaruan kawas guludug. Jentre kadenge ku Sudinta. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng digulungkeun tanda. Karasa ku Sudinta nyorang kahirupan teh beuki dieu beuki berat. Dagang olok modal kadituna nyanyandang hutang. Deheung lamun dagih leuleuy jeung pengertian aya tinimbangan. Ieu geus teuregeus teu nyaho eueuh keukeuh bepeuleukeuh. Komo eta geus mamawa debt collector, tukang nagih nu barangasan, baketut haseum sakalina nyarita hohoak sesentak. Ongkoh deui dagang teh rea saingan jeung papada tukang dagang jeung toko supermarket jeung patugas Satpol PP. Kitu lain kieu lain. Ari tani estuning karidaki jabalahan geus beak kapan diganti ku pabrik, kantor, perumahan, restoran, eueuh keur tempat tatanen, eueuh keur neangan mertelu kawas bareto. Dina aya nage bisa keneh pepelakan. Geus barobah sagalana. Binih kudu meuli, gemuk kudu meuli, tempo panen harga ngagejret, baroraah bati jenis ge kabawa ledis. Ngabeca ka kota geus lain wayah, eak tanaga. Bari jeung muatan beuki dieu beuki suwung. Manasina zaman beh ditu keur tacan aya angkot jeung ojek online, tacan rea motor, tacan aya watesan kawasan bebas beca. Wal hiul tambuh laku nganggur tea geus aya kana tauna. Teu boga pangala nya-nya ukur tambah wungkul. Bubuhan percaya kanu ngarijikian ka Gusti Allah nu Maha Maparin. Apaan tong boro jelema uteuk tongo walang taga geus aya ancoanana nepi ka bisa hirup. Tapi anger we marudah. Ras ka anak ngabadagan, harayang sakola, harayang kuliah. Di mana waragadna? Harayang digawe, geuning anger, kudu aya duit, timimiti keur motokopi, ungkas ongkos, nepi ka sugak sogok. Da cenah geuning asup gawe ge ayeuna mah kudu kikituan. Nah rek jadi PNS, rek jadi pagawe pabrik, anger kudu ngamplopan mang juta-juta. Kungsi boga pikiran, rek nempuh jalan teu puguh, bangsaning munjung, nyegik, ngipri, ngepet, ngingu tuyul jeung sabangsana. Aya ngabejaan asal daek nyumponan syarat-syaratna kayak dituduhkeun cenah tempatna jeung kasaha kudu ngumahana. Naon syarat-syaratna teh? Sudinta semu penasaran. Gumantung naon anu dipuhit. Lamun nyegik muhit bagong, unggal beuting kudu jadi bagong. Asruk-asrukan yangan cacing sarea-reana. Tah cacing bebenangan eta anu bakal jadi duit. Munjung ka sabangsaning buta hejo, ngipri muja ka oray, ngepet ka monyet, ngingu kecit kudu ngalayanan kecit. Kabeh ge aya ongkos jeung risikona. Berat kacida tapi hawa nafsu nungun-nungun nganggap enteng we sagala nu kudu ditempuh teh. Syarat-syarat sajena memeh prak kudu nganyatakeun heula murtad tina ageman urang, teu percaya deui ka Allah sembaheun saestuna.
Sabab rek sumembah kanu sejen ka makhluk nu dipuhit teh sakalian ingkar tina ngaku karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab rek ninggalkeun sunahna ancrub kana dunya saitonia. Astagfirullahaladzim. Sudinta istighfar. Terus morobot maca tahlil jeung sholawat. Kumaha mun keur kitu urang paeh? Nya paeh kafir we, paeh murtad. Maturan nu disembah ku urang langgeng dina seuneun neraka. Jawab baturna, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudinta taud bari bibiri gidigan. Kajeun hirup sangsara balangsak, batan kikituan mah. Kuat keneh teu dahar saminggu, batan kudu kokojayan dina godogan timah neraka. Barina oge. Najan aya keneh nu maksakeun, beuki dieu beuki hese nedunan syaratna. Kawas nu nyegik jadi bagong, neangan cacing, keur mah geus raang ku lampu listrik, tempat cacing lage geus langka. Manasina bareto di pilemburan, poek merdong, rea keneh saung lisung, sawah leno, katu turungkunan. Tempatnya yang cacing, ayeuna mah mana? Da percuma atuh ukur menang cacing 10-20 siki. Mun hiji cacing sahargaeun 1.000. Meureun ukur 10 atawa 20.000. Jauh pisan kakurup. Mending keneh nyaloan we di pengeteman angkot. Ngan basa aya nu ngabejaan yen aya ilmu nu bisa dialap pikeun manggih kabeungharan. Sudinta ngaradak kataji terus nyeleksek teu burung kapanggih nu sok ngawiridkeun ilmu kitu teh di hiji ajengan di kota A. Sawatara poe ti harita ngahaja indit kadinya sakumaha panuduhan nu ngabejaan. Naik bus nepi ka terminal, disambung ku angkot, leureun di parapatan jalan leutik. Kelak naik ojek, teu hese kapanggih da tukang ojek geus arapaleun barang disebutkeun ngaran ajengan teh. Hawasna geus ngalanggan kadatangan ku urang suklak sikluk. Sanggeus dimanggakeun, ditanya saha jeung ti mana saur ajengan. Mangga atuh, kudu heula. Di ditu we di kamar pengker. Dodongkoan Sudinta asup ke kamar tempat wudu nu ngahiji jeung musola. Mani asa tartib, husu jeung lila wuduna teh, bubuhan rek diwirid ilmu meureun. Geus kitu mah, rak ajengan medar naon nu kudu dipigawe ku Sudinta. Tah, ieu aos unggal tengah wengi 120.000 kali. Sabaraha we kiatna sawengi? Mun 1.000 panginten 120 unyeun atawa 4 bulan. Salami ngawirid kudu puasa Senin Kemis ulah kaliwat. Kedah puasa 3 dinten deui keur mangsa caang bulan tanggal 13, 14, 15 nu disebat puasa bid atawa puasa bodas. Ku kolot kapungkur mah disebatna mutih. Tapi buka mah biasa we, kedah cai herang atawa sangu bungkul. Nu penting ulah kaliwat tengah wengi. Sakuatna ngawiridkeun ieu kalima. Mun tos tamat tur cumpon syarat dina wengi panungtung bakal datang hodam ieu kalima mangrupa jin ti alam ahyar, alam hideung ngan duka kumaha dina datangna teh. Nah, mere barang atawa mere pituduh kaunggal jalma beda-beda. Sok didoakeun sing tenekanan. Mama ajengan ngusap mun-munan Sudinta terus ranggah ngadua. Sudinta milu ranggah jeung ngucapkeun Amin, amin ya robbal alamin. sabaraha kali. Teu hese sakitu mah cek pikir Sudinta nu memang geus mindeng nyaring peuting. Ti peuting eta keneh deker ngamimitian ngahaja buah leutik paranti nunda padaringan dibersihan. Di amparan samak anyar, di amparan sajadah paranti sapopoe salat. Malah ngadadak di pasangan panto triplek ambeh taya larbus kagoah nu ayeuna geus jadi tempat tirakat. Unggal peuting menekung di teng pukul 12
tengah peuting. Nepi keadaan subuh teh ukur mampu maca 1000 kali. Kadangkala kurang. Tapi terus dikeureuyeun lantaran keyeng hayang ningkat keayaan. Jeung nu digarap lain perkara nyimpang tina akidah. Kawas munjung, ieu mah maca wirid keur ngondang hodam jin di alam hideung. Panceg 4 bulan, wiridan jejeg dibaca 125.000 kali. Puasa geus lulus bangles, boh Senin Kemis, boh puasa purnama. Peuting ieu Sudinta nganti-nganti nu rek datang mawa bagja. Alarm beker jam 12 geus disada. Sudinta geus menekung di goah. Suasana jempling sepi, angin taya nebak, sasatoan bangsa ninggaang, jangkrik, cihcir, cari cangkas tayan disada. Dalah eme nusok beberelean lapar ge teu kecet-kecet. Teu lila rieg. Imah panggung Sudinta nu geus meujeuhna direhab ingeung. Rieg, rieg, rieg. Paralak. Prek kenteng pareupeus teuing sabaraha hiji. Ujug-ujug bleg. Hareupeun Sudinta aya nu jiga dreum. Hideung lestreng, buluna jabrig saudug-udug. Disidik-sidik teh horeng bitis. Teuing lebah mana ping-pingna jeung dampal sukuna. Sorana ngageleger handaruan kawas guludug. Jentre kadenge ku Sudinta. Hal turip. Ceuk eta makhluk ku bahasa Arab. Puguh we Sudinta meleunge. Di mana manehna bisa bahasa Arab? Komo nyarita, maca ge ngatog. Maklum, teu kungsi tamat Quran, da keur budak ngadol ngaji. Kabawakeun kursep ulin teu puguh. Hal turip. Sakali deui sor handaruan nanya. Meureun lantaran teu dijawab wae, makhluk nu bitisna sagede dreum rabig buluan teh init teu ngusap birit. Ukur ningakeun ingeung jeung kenteng pupre di itu di dieu. Nepi karai beurang, Sudinta teu cengkat di goah, breuwas jeung arep-arepeun naon nu dibikeun ku eta makhluk minangka buruh maca birit 125.000 kali salila 4 bulan jeung hentel-hentel puasa. Eueuhna naon? Dikotek-tak, dikorehan, sagala dikebingkeun, teu ayana naon, iwa ti bubuk kenteng balatak di pipir. Kabawa heran jeung panasaran, uclak ecolok ongkos, kencling ka tempat ajengan, baranggok, barabat, dicaritakeun sagala nu kaalaman tari peuting. Astagfirullah. Ajengan usap beungeut. Hampura, mama teu ngabijaan. Yen eta jin teh geuning nyarita ku bahasa Arab. Biasana mah ku bahasa nu sok kahartieun kudu dianjanganana. Eta jin nyarita hal turid. Artina anjeun hayang naon? Aduh, mun salira biasa bahasa Arab mah enggal dijawab uridu fulus kasiron. Abdi hayang atos seueur. Kitu. Lapurnya. Kumaha atuh abdi mama? Sudinta ngarasahan eul pisan. Nya cobian deui ngawiridkeun ieu kalimah sugan 1000 kali ge cukup. Mama ajengan ngasongkeun cewiran kertas dieusi kalimah nu kudu diwiridkeun ku Sudinta cukup 1000 kali. Beutingna gancang dicobaan deui. Nya we barang jelek 1000, barang jelek aya nu datang, sarua sagede dreum, sarua buluan jabrig. Sarua nginggeungkeun imah jeung maralakeun kenteng. Ayeuna mah ngomongna ku bahasa Indonesia bari ngasongkeun bungkusan leutik mani antel kana irung Sudinta. Ini untuk Anda. Suara eta makhluk handaruan. Imah inggeung deui, kenteng maralak deui. Les leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Kari bungkusan leutik dikekewek ku Sudinta mulila ngahuleng ngaraga meneng. Manehna heran, nah jin bet mere barang bari nyarita ini untuk Anda. Lantaran Sudinta jujur, polos, tara curaling, subuh keneh, kencling, ka imah Anda, nu ukur kehalangan 2 suhunan, nu dituju karek hudang lulungu keneh.
aya naon Mang Dinta? Cek anda bari heuai, simbut dikuyungkungkeun, kolor ngaleled. Ieu aya titipan keur maneh. Sudinta ngasongkeun bungkusan leutik bari ngabalieur. Era parande nenjo nu nolol olotod tina sesela kolor anda. Nepi kadanget ieu, Sudinta masih keneh nganggur. Pangala sudah tapi tarahu mandeuar. Malah terus giat usaha, boh lahir boh batin keur ningkatkeun kaayaan hirup. Teu hayang nanyakeun ka anda naon eusi bungkusan tijin teh, kitu deui teu hayang nanyakeun di mana anda boga duit keur ngalusan imah tina panggung kana duduk janela. Terus boga roda dorong keur dagang goyobon. Pamajikan anak ge boga roda dorong keur dagang gurang goreng, bangsaning gehu, bala-bala, cireng, comro, jeung sabangsana nu kajojo ku salalembur. Pemirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring nyuhkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.